Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah tepang deui sareng Pedang Bumi Channel dina pangajaran Basa Sunda. Dina kesempatan ieu baris mendarkeun ngeunaan materi kelas 7 nyaeta iklan layanan masyarakat. Iklan teh mangrupa wawaran anu mibanda tujuan pikeun mangaruhan masyarakat atau konsumen sangkan ngagunakeun hiji barang atau jasa atau nurut kana uar pangajakna. Iklan kabagi kana dua bagian nyaeta iklan komersial jeung iklan non komersial. Iklan komersial mangrupa iklan produk barang atau jasa anu mibanda tujuan pikeun meunang keuntungan tina hasil ngajual barang atau jasa. Sedangkan iklan non komersial mah nyaeta iklan anu henteu ngajual barang atau jasa tapi ngan ukur mangrupa ajakan ka masyarakat pikeun ngalakukeun atau henteu ngalakukeun hiji perkara anu disebut iklan layanan masyarakat teh. Iklan layanan masyarakat henteu miharep keuntungan tapi mangrupa pesan moral pikeun masyarakat. Media pikeun nepikeun iklan layanan masyarakat. Fungsi iklan layanan masyarakat. Contoh iklan layanan masyarakat mangrupa media visual atau gambar di antarana Contoh iklan layanan masyarakat mangrupa media audiovisual, mung sakitu materi anu baris dipadarkeun ngeunaan iklan layanan masyarakat. Mugi aya mangpaatna, hapunten bilih aya kalepatan. Wilujeng patepang deui di lain kasempatan. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.